wayas kutu jeung gugur bitolaki kusabab tolak kusabab diserahkeun kusabab dicerai qobla duhuli dina sameme duhul dina sameme jima naon nispul mahri satengahna mas kawin ta salajengna mas kawin nya mas kawin henteu dipasihkeun pul ka istrina ka bojona gitu alias dipasihkeunana teh satengahna tina mas kawin anu disepakati tina mas kawin anu disebatkeun lamun teh mah tarima abdi nikah ka putri tegas bapa anu namina Silpi Silpiana kalawan ngao mas kawin emas 1/2 gram artos 10 juta itu dibayar kontan gitu. Tah nyebatkeun teh emas 1/2 gram acis 10 juta gitu beres akad nikah tah geus beres akad nikah eta teh terasa malam pertama dibuka tah Silpi teh weh geuningan aya corobea atawa aya lepra atawa peunceutna kahalangan ku tulang teh atawa ku daging pongpet liangna teh kitu siga liang sireum eta mah teu kuduna oge kenur urak meureunana aduh kari-kari ieu mah tuh cau Ambon badag aduh kumaha ngasupkeun ieu teh dibete-bete ge angre sagede liang sireum leutik bahkan kahalangan ku daging kahalangan ku tulang ceuk lalakina kumaha ieu kieu ieu nya corok nya lepra nya heuceutna kahalangan ku daging atau ku tulang efek teh seserian deui kayak naseri abdi gelo da gitu ngomong gitu gitu komo gitu tah atuh ceuk lalakina teh maknya abdi atuh kawin jeung nu kieu kumaha sedengkeun pangnikmat-nikmatna kanikmatan teh ilajul hasapati pil parji memasukkan manu kana etana gitu kari-kari pongpet kalangan ku daging atau ku tulang atawa etana mah badagnya dibuka teh weh badang tapi corob atau lepra atau seserian ada abis mau gelo didinya gelo ente didinya gelo hayangan ka urang urang mau gelo misalkan tah kumaha tah kitu diserahkeun ku lalakina teh geus bebeja ka bapana ka emakna apa emak abdi teh sanes teu nyaah sanes teu karunya bahkan sanes teu isin geuningan putra teh kitu kumaha kujang mun ku abdi dipesek teh geuningan aya lepra awakna teh geuning kitu aya corong tu eta memekna papunten nya eta teu ayaan pongpet ku abdi dipilarian teh ieu teh deuk ngasupkeun teh ka mana jalanna awi sekalieur peuting harita teh neangan jalan eueuh kitu dan ningal papangna ge kitu siga pameget pancer ka payun teh siga liang sireum leutik empot-empotan kitu aduh alitnya liang tanyakeun mama nya leutik liangna nya cenah bapak leutik teh naon eta teh aya dagingan di jero penyakit lain teh asli kitu tuh eta aya tulang nu ngahalangan pokona mah dimaklum lah ku mamah ge lamun awewe liangna karang kitu mah bakal kecewa lah laki teh kecewa
kecuali lamun lalakina boga mamasa sagede jarum. Nah eta ngagerecek eta siga mesin kaput ngagan leutik gitu. Da moal atuh cenah sagede kitu. Oh cenah ieu deuk diserahkeun. Kumaha da. Kitu geuning awewe na bae atuh urang nampi we. Bari si Neng teh pernikahan teh wungkul semusim naon? Semusim jagung gua sadinten sawang. Nya kujang ditarima we kumaha. Da kitu geuningan pun anak we. Dinamian Silvia teh geuningan pongpet gitu. Tah tapi tos nyebatkeun Mas kawin. 1/2 gram Aceh 10 juta. Kumaha tah? Eta mas kawinna. Tah mas kawinna teh lamun teu acan diduhul, deuk ngasupkeun kumaha da pongpet. Gitu. Tiasa lamun tos disanggakeun dicanak satengahna. Lamun nu 10 juta canak 5 juta. Lamun anu 1/2 gram dah satengahna tina 1/2 gram teh saparapat gram canak. Gitu. Jadi ulah dicanak sadayana. Jadi 5 juta pasikeun 5 juta canak. Saparapat gram pasikeun saparapat gram canak. Gitu. Oh seserahkeun jadi. Gitu tanya. Atuh cek Mang Haji teh kudu ditaliti heula cenah amang sebelum membeli. Nya kudu aya ditaliti mangan ditalitina Mang Haji. Ulah duikeun ka dibuligiran. Kom kumaha Haji dikukui heula nya. Oh. Siga ngalabelut di kitu heula. Badag. Badag asup lan urang. Entong atuh kitu Mang Haji. Gitu. Entong gitu. Ku yakin bahwa lubangnya gede gitu gitu. Itu kudu dikukui Mang Haji mah yang ngukui wae. Oh. Tah gitunya. Nah, walaupun tak acan dijima keukeuh. Mas kawin mah satengahna kedah dipasikeun. Satengahna deui mangga lamun bade dicanak mah. Moal keun bae. Hitung-hitung masihan we ieu mah meureun musibah jang urang. Bae ka mitohana teh apa mak mas kawinna ku abi moal dicanak deui. Masihan we kanggo putra. Abdi bade uih wae nama. Itu. Tah keun proses ceraina mah enjing lah gitu. Pasikeun artos 10 juta. Emas 1/2 gram teh gitu. Wios bade kitu sae. Gitunya. Bab pernikahan teh. Paslun